Sampurasun. Tah, ayeuna urang wangkongkeun hal anu penting pisan. Kumaha sih carana ngarobah hate urang? Cing, sok taroskeun ka diri sorangan. Kumaha carana hate tah bener-bener bisa robah jadi leuwih hade. Kuncina mah basajan tapi mutlak. Nya kudu ngaji. Moal aya pamahaman asup lamun urang teu diajar. Tah, aya 4 lengkah wajibna. Ngaji, maca, ngabandungan, jang nanyakeun. Ieu hiji-hijina jalan ambeh urang paham. Samentawis, tong waka mikiran ganjaran atawa pahala heula. Ayeuna mah pikiran teh kudu mutlak kana ngarti. Leres pisan, pokona mah fokus kana ngarti heula. Ulah waka kaganggu ku hal sejenna ayeuna mah. Cobi emutan ku sadayana, lamun tara maca jeung ngabandungan, ti mana atuh urang menang pangarti teh? Logikana kieu we, lamun eueuh usaha keur diajar, tangtu moal aya ilmu jeung pangarti nu asup. Lamun teu menang pangarti, coba dek robah kumaha hate. Jadi, iraha atuh orang rek ngamimitian diajar.